Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana bae ayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadarati nu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta urang nuluykeun hanca carita nu katunda dina judulning carita awewe kajajaden anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam pabeberang nyatana Kajang Panji anu mana harita nuju ameng ka bumi bapana nyatana Sarkum. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos nama urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Ari peuting teh aya kajadian naon Jang? Da geuning meuni gujrud isuk-isuk teh. Ari dedengian mah cenah tadi peuting hidep geus taru ngalawan siluman kelong anu sok nyerot getih jelema. Leres kitu Pak. Nah aku mah mimitina eta teh. Cingpok caritakeun. Nya Ujang, cingpok caritakeun. Nah aku mah mimitina. Da ibu oge tadi kungsi ngadenge kana bejana basa tadi keur dipancuran. Loba batur anu ngaromongkeun. Nah aya kajadian naon peuting teh? Tanya Nyi Sawitri bari neuteup sikepna biasa bae teu matak nyurigakeun. Nu mawi kieu Bapak kali Ibu kajantenan wengi tadi teh. Barabat Jang Panji nyaritakeun deui kajadian tadi peuting. Sakabehna dicaritakeun taya anu kaliwat. Puguh bae Sarkum reuwas ngadenge Nyi Sarah nyawana diancam ku eta siluman. Tapi sanajan kitu, Sarkum sabisa-bisa nyumputkeun semu. Tah kitu Bapak, anu kajantenan tadi wengi teh. Oh, baru kitu kajadian tadi peuting teh. Nya syukur atuh indung hidap salamet mah. Bener nyata eta setan teh da aya buktina. Sok padahal satadina mah Bapak teh teu pati percaya kana caritaan batur. Anu teu woleh gujrud nyaritakeun siluman kelong bodas. Anu cenah mah nyamar jadi manusa. Sarta sok nyerot getih jalma. Nya tapi sanggeusna nyaksian ku panon sorangan basa peuting kamari manehna maling orok. Bapak oge percaya. Samalah ngarasa hariwang. Palaur eta siluman ngadodoho deui ka orok jeung ka urang sararea. Nya anu matak
Puting tadi bapak nitah kasababaraha urang pagawe, sangkan milu ngajaragaan imah si Ojay. Lantaran urang kudu waspada bisi sawaktu-waktu eta setan datang deui. Ceuk sarkum ku ayeuna mah percaya, lamun siluman kelong memang aya. Leres Pak, siluman kelong teh aya. Samalih abdi apantos 2 kali bantrok sareng eta siluman teh. Mung hanjakal, abdi teu acan terang di mana eta siluman teh matuhna. Margi pamitos terang mah ku abdi tangtos baris diudag duwi kasayangna. Moal cenah lolos, margi eta siluman teh jahat pisan. Heueuh jang cing sok atuh akalan. Kumaha we carana masangkan urang bisa manggihan tempat padumukan eta setan. Lantaran lamun henteu bakal tuluy riweuh kajaan lembur teh. Sarta tangtu hirup urang sararea moal ngarasa tentrem. Sabab nyawa urang salilana bakal didodoho. Dangarana oge siluman. Wa isuk mah datang rek nyerot ketih urang. Ceuk sarkum nyaritana daria pisan. Sedengkeun Nyi Sawitri ukur ngadengekeun. Leres Pak, urang teh kedah tiasa mendakan tempat matuhna. Mung bae tangtos moal gampang. Margi eta siluman teh pinter tiasa nyungkutkeun dirina dinu caang. Sarta ku urang teu kanyahoan. Samalah ku ayeuna, eta siluman nyamar janten saurang istri mung bae duka saha. Walonjang Panji bari ngareret ka Nyi Sawitri. Eta siluman teh cenah nyamar jadi saurang awewe. Tapi awewe kajajaden. Ngan bae duka teuing saha. Tapi omat ujang mah ulah nyangkah ka Nyi Sawitri cara si oding ti heula. Ngadon ger tutudinganan pajar cenah awewe kajajaden teh pamajikan bapa. Tapi nudingna teh bari jeung teu boga buktina. Dasar manusia burung saeta mah. Sigejul teu uyahan. Teng teuingeun si oding mah. Make dergerat ti heula nyangka siluman ka ibu. Sok padahal ibu teh manusia asli eueuh bedana jeung anu lian. Meuni asa nyeri kana hate teh teu pupugu ujug-ujug disangka siluman. Kade hidup mah ujang. Ulah gampang tutudinganan lamun teu dibarengan ku bukti anu pasti jeung ngayakinkeun. Ceuk Nyi Sawitri bari neuteup ka Jang Panji. Negeskeun kana rupana anu katingalina memang kasep. Abong siluman anu sarakah bet corojoy bogoh ka anak terena. Moal atuh Bu. Abdi moal wantun tutudinganan nyangki anu teu puguh kanu sanes pami teu gaduh bukti mah. Margi palaur janten fitnah. Margi anu disebut fitnah hukumna dosa. Samalah fitnah langkung kejem tibatan maehan. Kitu numutkeun keterangan oge. Anu mata kade ulah gagabah nyun fitnah ka batur. Lamun teu kasaksian, kadenge jeung katingali ku panon sorangan. Leres Pak, mung bae tingawitan ayeuna. Abdi moal cicingeun. Pasoalan siluman kedah enggal direngsekeun. Di mana wae eta setan cicingna, sok sanajan kumaha bae bentukna. Dina hiji waktos baris kabuka sarta kanyahoan kurang sadayana. Nah saha manehna teh anu sabenerna? Lamun geus kanyahoan terus rek dikumahakeun. Tanya Nyi Sawitri bari neuteub seukeut. Tangtos bade dimusnahkeun Bu. Ngarah eta setan teu ngaganggu deui. Walonjang Panji tandas bari malik neuteub ka Nyi Sawitri. Kitu deui sabalikna keur sajongjongan duanana silih pelong. Rai bulu punduk Jang Panji muriding asa kandel. Terus pating puringkak kana sakujur awak. Rupa Nyi Sawitri teh memang geulis. Tapi karasa kana batin Jang Panji aya anu beda. Komo lamun ningali kana sorot panona estuning matak sieun. Samalah lila kulila mah bet siga anu molototan. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ieu awewe teh karasana kana batin aing memang beda. Jelas aya anu teu bener ieu mah. Buah-buahnyaan manehna awewe kajajaden teh. Ceuk Jang Panji ngagerentes dina sajeroning hatena. Sabalikna Nyi Sawitri oge sarua noroweco dina jero hatena ngupat ka anak terena. Babanyit kurang ajar. Sia boga niat rek ngamusnahkeun aing. Montong ngimpi Panji. Boro-boro sia budak kamari sore.
Sanajan manusia kolot anu geus kasebut luhur elmuna, cantang tuh bisa ngelehkeun aing. Ceuk Nyi Sawitri teu lila tuluy ngalieus miceun beungeut teu hayang lila-lila paadu teuteup jeung Jang Panji. Keur kitu Pok Sarkum ngomong bari ngareret ka bojona. Nyai, geus popolah atawa acan. Akang lapar yu hayang dahar. Parantos Kang, ki atuh urang sayogikeun heula. Sok ka ditu sadiakeun. Tuluy urang dahar bareng ngariung tiluan. Mangga Kang. Jung Nyi Sawitri nangtung tuluy ngaleos ka tukang rek nyadiakeun kadaharan. Ujang Panji ditingalikeun susuganan aya nu beda. Tapi lamun nilik kana tangtungan mah angger bae. Kawas biasana saurang manusia biasa. Nah nya kitu indung tere aing teh. Awewe kajajaden. Lantaran karasa beda geterna. Tapi lamun bener kudu kumaha carana keur ngabuktikeunna. Sabab lamun ngomong langsung ka bapa, geus pasti moal percaya. Kitu ceuk Jang Panji dina jero hatena. Nya sakedapam tuluy ngahuleung neangan cara sangkan dirina bisa ngabuktikeun lamun Nyi Sawitri tayalian ti siluman anu nyamar jadi saurang manusa. Keur kitu Pok Sarkum ngomong, "Jang, kumaha ayeuna ambu uneh nini hidup geus cager?" "Alhamdulillah tos sakinten, Pak." "Oh, syukur atuh. Mangkukna Bapak oge kungsi neang ka ditu." Pak, pami Nyi Sari sok irha mulihna." Jang Panji nanyakeun adina Nyi Sari anu keur sakola di kota. "Oh, si Nyai, nya ari balikna mah lamun keur prehungkul. Dari sapopoe mah teu bisa. Tapi lamun Ujang hayang panggih jeung anu jadi adi, ayu isuk deui mah lamun Bapak salse urang panggihan ka ditu." "Mangga Pak." Walon Jang Panji bunga rek diajak ke kota ku bapana. Sabab geus lila teu panggih jeung anu jadi adi. Kawan tu dipisahkeun ku jarak anu jauh. "Nya hayu urang tepungan. Da geus pasti hidup teh sono kanu jadi adi meureun." "Lares Pak, abdi tos sono kapun adi teh margi lami teu pendak." Ceuk Jang Panji paromana marah mai. Keur kitu torojol Nyi Sawitri. Kang Sarkum, sok atuh pami bade taruang madato sayogi. "Nuhun Nyai. Ayo Jang, urang dahar bareng jeung Bapak." Sarkum ngajak ka anakna. "Mangga Pak, hatur nuhun." Sarkum jeung anakna bareng nangtung tuluy muru ka patengahan. Serog kana meja makan gek dariuk ngariung tiluan. Geus kitu mah brak dalahar paronyo pisan bari ngarobrol nyaritakeun kahirupan sapopoe. Sajroning keur dahar, rajeun Jang Panji maling reret ka Nyi Sawitri nitenan cara daharna sarta negeskeun kana rupana. Susuganan pareng ningali aya anu beda. Tapi sakitu dititenan angger bae teu bisa manggihan aya anu beda dina dirina. Sikepna biasa bae sakumaha manusia biasa. Lamun ieu awewe memang bener siluman. Berarti lain siluman atah-atah. Lantaran panyamarana sampurna. Lamun ditingali ku panon biasa mah bener-bener eueuh bedana. Ceuk Jang Panji bari melong ka Nyi Sawitri anu keur ngahuap. Tapi sabot keur kitu Nyi Sawitri ngareret. Serengeh seuri Jang Panji tuluy tungkul. Ieu bebenyit moal salahkeun nitenan aing. Tapi sok bae kadenya titenan sing seubeuh. Tapi sok sanajan kitu, maneh moal bisa manggihanan naon Panji. Sabab pangebecus maneh moal cukup pikeun ngabongkar panyamaran aing. Sia can nyaho saha aing anu sabenerna. Ieu aing si Ratu Kelong bodas anu ngawasa leuweung karamat. Sakur setan siluman anu aya di wewengkon leuweung sakabehna tunduk ka aing. Komo deui saurang manusia pikeun aing moal aya hartina. Jadi silaing ulah rek coba-coba ngaganggu kana katentreman aing. Kitu ceuk Nyi Sawitri noroweco dina sajroning hatena. Dirina geus nyaho mitra. Samalah geus bisa maca lamun anak terena teh keur nalungtik manehna. Gancangna carita anu dalahar geus rengse.
Sarkum jeung anakna parindah deui diukna ka hareup. Prung ngarobrol ngaler ngidul Sarkum loba nyaritakeun ngeunaan urusan pagaweana. Ujang Panji di Bandungan kalayan saragep. Sanggeus aya kana sawatara waktu lilana. Jang Panji amitan ka bapana rek bali. Pak, permios abdi bade wangsul. Nah mun buru-buru teuing. Padahal mah teu kudu balik ka ditu lantaran di dieu oge apan imah Ujang. Matak naon namun cicing di dieu jeung bapa. Imah lega, dahareun loba moal aya nu kurang. Ceuk Sarkum bari neuteup ka hayang namah Jang Panji tuluy cicing di dinya. Heueuh Jang, padahal geus bae cicing di dieu. Apan ieu oge imah kolot hidup lain imah batur. Jadi geus teu kudu balik. Ceuk Nyi Sawitri milu nimbrung sareta nitah ka Jang Panji sangkan cicing di dinya. Hatur nuhun Bapa kali Ibu kana pangangkenna. Mung bae abdi teh teu acan wawartos ka emak. Awatos bilih anjeunna deudeupeun. Margi tadi abdi teh tos nyarios moal lami. Walon Jang Panji nganuhunkeun kana pangajak bapa jeung indung terena. Nya kajeun atuh ari keukeuh mah kitu. Pek bae kumaha hidap. Rek di ditu rek di dieu oge sarua imah Ujang. Tapi kade poe isuk, omat ka dieu isuk keneh. Lantaran urang ngamimitian teh diajar usaha. Mangga Pak. Mangga atuh permios. Ceuk Jang Panji amitan saterusna ngaleos indit. Dijajabkeun ku Sarkum jeung bojona nepi kana teras. Sanggeus anakna indit, Sarkum asup deui ka jero imah. Sedengkeun Nyi Sawitri tuluy ngawaskeun ka Jang Panji anu keur ngagandeang leumpang. Anak tere aing teh memang kasep. Lamun nilik kana rupa jeung tangtunganna mah. Tapi hanjakal eta babanyi teh ngabahayakeun. Samalah boga pangabisa anu cukup lumayan. 2 kali bantrok jeung aing, 2 kali aing kakeunaan ku pangawasana. Tapi sanajan kitu, aing mah moal eleh ku atah-atah. Kakarasa kitu mah moal matakna naon pikeun aing mah. Sigana ti saret ayeuna mah aing kudu ati-ati jeung waspada dina nyieun tindakan. Sabab moal henteu sagala tindak tanduk jeung paripolah aing tangtu ditalingakeun ku manehna. Kitu ceuk geurentes hate Nyi Sawitri bari neuteup ka Jang Panji anu harita geus beuki anggang. Saterusna ngiles palebah pengkolan. Sanggeusna Jang Panji teu kaciri sup ka jero imah, gebrug panto dipeundeutkeun. Kasugri para wargi cag tunda heula kayaan Nyi Sawitri. Ayeuna urang nyaritakeun deui Jang Panji anu keur ngagedig leumpang rek mulang ka imah indungna. Sajajalan teu weleh bari jeung mikir neangan cara sangkan bisa gancang manggihan awewe kajajaden saha anu sabenerna. Beu naha bener kitu awewe kajajaden teh Bu Sawitri indung tere aing. Lamun memang bener, salila ieu bapa aing teh kawin ka siluman. Tapi nya di mana panggihna? Buah bapa aing teh munjung kitu. Tapi asa teu percaya lamun bapa nepi ka munjung mah. Mitra kaum dangu, sajroning leumpang Jang Panji tuluy ngupat kanu jadi bapana. Samalah bet boga sangkaan lamun bapana munjung ku cara kawin ka awewe kajajaden. Piraku lamun bapa munjung. Apan peuting teh aing tarung jeung siluman kelong. Sarta manehna kakeunaan ku ajian aing. Nya lamun bener eta siluman Bu Sawitri, tapi naha manehna teu kuna naon.
piraku ajian aing temental atau manehna anu kuat gitu. Heran aing mah. Estuning matak pikiraneun kaya kieu mah. Ceuk Jang Panji kegerendengan ngomong sorangan. Tapi aya nu aneh. Basa aing patarima dampaleungeun, beut ngaradak asa muringkak bulu punduk rarasaan teh. Komo lamun pareng ningali kana sorot panonna matak sieun jeung keueung. Samalah mah, kakaraeun jantung aing jadi ratuk deg-degan tara-tara ti sasari. Lamun seug bener Bu Sawitri saurang awewe kajajaden. Kawasna aing kudu buru-buru mere nyaho ka bapa, samemeh ngabahayakeun kana nyawana. Heueuh bener kitu. Tapi saacana aing kudu bisa manggihan heula buktina. Itu ceuk gerentes hate Jang Panji, saterusna ngagedig leumpang rek muru ka imah. Teka catur di jalana urang kocapkeun geus nepi, sanggeus uluk salam sup ka jero gok amprok jeung Nyi Sarah indungna. Aeh geuning hidup geus balik. Walon Nyi Sarah bari neuteub ka anakna. Parantos mak. Walon Jang Panji gek diuk dina korsi keur sajongjongan tuluy ngahulang. Jang, aya bapa hidup teh. Aya mak. Walon Jang Panji pondok terus ngahulang deui bangun keur mikir. Jang, aya naon geuning kalah hulang-hulang nah aya anu dipikiran? Leres mak. Walon Jang Panji bari ngareret ka indungna. Gek harita Nyi Sarah diuk. Naon anu keur dipikiran ku hidup teh? Cing pok caritakeun. Lamun aya pasoalan, ulah sok disidem ku sorangan. Nyarinya homa meureun bisa milu mikiran mate kana pasoalan anu keur disanghareupan. Ceuk Nyi Sarah bari neuteub ka anakna. Nu mawi kieu mah. Abdi teh nembe tos nepangan Bapa Sarkum sareng Bu Sawitri ka bumina. Singketna abdi teh pendak sareng aranjeuna. Nya syukur ari geus panggih mah. Tapi kumaha sikepna ka hidup? Nya pami sikepna mah sae, Mak. Samalih Bu Sawitri someah, anjeunna oge ngangkeun ka abdi sapertos kaputrana ku anjeun. Nya ari cindekna mah teu pikaisineun. Sarta sikepna sae pisan katingalina mah. Walon Jang Panji nerangkeun sikep indung terena nu memang hade katingalina. Heueuh nya syukur we atuh ari ngaku mah ka Ujang. Da geus sakuduna lamun nyaah kanu jadi bapakna, tangtu kudu nyaah ka anakna. Sumuhun leres kitu mah. Mung bae aya anu matak aneh. Aneh? Naon kitu anu anehna teh Jang? Tanya Nyi Sarah penasaran. Nu mawi kieu mah. Derek-dek Jang Panji nyaritakeun ngeunaan tadi basa amprok jeung Nyi Sawitri. Nya terus sasalaman tapi basa gap patarima dampaleungeun. Ngadadak bulu punduk muriding asa pating puringkak pating sariak kana sakujur awak. Sambalah Jang Panji ningali aya anu beda tina sorot panonna. Anu seukeut asa tembus kana jajantung. Tah kitu mah anu karaos ku abdi teh. Ceuk Jang Panji bari ngareret ka indungna anu keur ngabandungan. Nya lamun kitu mah sarua atuh Jang jeung anu karasa ku emak kamari. Basa amprok palebah pengkolan teh. Sarta manehna ngancam ka emak. Ih, emak mah teu kuat nya lamun kudu padu teuteup jeung manehna. Sabab sorot panonna asa beda jeung sorot panon jalma biasa. Anu mantak mate tuluy mundur da sieun. Samalah bulu punduk pating puriding. Sarua jeung anu karasa ku Ujang. Ngan hadena keur kitu harita teh Kang Oding kaburu datang. Manehna tuluy ngaleos. Lain Ujang buah benar si Sawitri teh awewe kajajaden. Siluman anu sok nyerot getih jelema teh kitunya. Ceuk Nyi Sarah ngomong daria bari neuteub ka anakna. Muhun mak sami abdi oge. Gaduh sangkian kadinya. Lamun memang benar kitu, terus kudu kumaha pilampaheun urang. Ceuk mamah geuwat bejaan bapa hidup. Bejakeun lamun si Sawitri teh siluman.
Sanajan ka bapa hidup teh kasebut popotongan, tapi emak teh hariwang palaur manehna kaburu diserot getihna. Emak yakin lamun bapa hidup mah teu apaleun ngeunaan saha si Sawitri anu sabenerna. Nyi Sarah ngarasa hariwang ka Sarkum. Sok sanajan kasebut kapopotongan sarata geus nganyerikeun ka dirina. Tapi teu mikeun lamun seug Sarkum kudu nepi ka jadi korban awewe kajajaden alias siluman kelong bodas anu sok nyerot getih jalma. Leres mak, abdi oge pami maksad mah hoyong ngawartosan ka bapa. Mung bae teu acan gaduh buktina. Margi abdi yakin Bapa Sarkum moal percanten kitu bae kana cariosan abdi. Tah kumargi kitu abdi kedah tiasa mendakan heula buktina anu pasti sareng ngayakinkeun. Nya naon anu bisa dijadikeun buktina atuh Jang? Nah teu cukup lamun bejaan ku caritaan hungkul. Bejakeun we si Sawitri teh siluman kitu. Teu tiasa kitu mah. Margi lamun ku cariosan hungkul mah tangtos kirang kiat. Samalih moal tiasa dijantenkeun bukti. Ieu pasoalan teh sesah kanggo ngabuktoskeunna. Margi anu kasebatna goib, anu namina goib sifatna samar. Disebat aya da teu katingali jugrugna. Tapi pami disebat teu aya tapi oge aya. Tah kitu, janten dina palebah ieu urang teu tiasa gagabah ngayakeun tindakan. Margi palaur sangkan abdi nyalahan. Teu kabayang sakumaha benduna Bapa Sarkum, pami abdi langsung nuding siluman ka bojona. Jang Panji nyaritana daria pisan. Ngadenge kitu Nyi Sarah ungut-ungutan. Jadi bingung atuh lamun kitu mah Ujang. Leres mak, tangtos matak bingung. Mung bae abdi tos mendakan carana kanggo ngabuktoskeun. Leres henteuna lamun Bu Sawitri teh siluman. Tapi kumaha carana Jang? Carana mah teu aya deui mah. Iwal ti kedah diintip rerencepan. Naha iraha manehna kaluar tina tempatna. Kumaha cara ngarobah jirimna. Titenan gerak-gerikna teras tuturkeun ka mana leosna. Abdi ngaraos yakin 1000%. Dina hiji wengi eta siluman baris kaluar pikeun milarian mangsa. Tah didinya ku abdi baris dicerak buleud. Sangkan eta siluman teh teu bisa ngejat. Tos kitu langsung urang buka panyamarana. Ceuk Jang Panji nyaritana bari pepeta. Tah bener kitu Ujang. Tapi omat lamun hidup boga rancana rek intip si Sawitri. Hidup kudu hati-hati jeung waspada. Nya kudu caringcing page kancing saring set page iket. Lantaran anu rek diintip teh siluman anu kasebut jahat jeung telenges kabina-bina. Hariwang mama sok inggis hidup cilaka. Mangkaning hidup teh anak lalaki anu ngan hiji-hijina. Teu kedah hariwang mah. Insya Allah abdi oge tangtos paris ati-ati sareng waspada. Mundut pidoana bae ti salira emma. Supados usaha abdi dina raraga numpes eta setan salamina aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Tangtu Ujang ku emak didoakeun pisan. Tapi rek iraha hidup ngamimitian ngintip si Sawitri teh. Lamun aya mah ngajak batur atuh saurang sangan hidup teu sorangan. Jeung deui lamun aya nanaon bisa mantuan jadi saksi kana sagala rupa anu kajadian. Nyi Sarah mere usul ka anakna. Sangkan teu indit sorangan. Nya pami anjeunna keur saeun mah abdi teh bade ngajak Mang Oding. Tah ngawitanna mah ti engke wengi, margi abdi tos teu sabar hayang geura tiasa nganyahoankeun. Nah saha si awewe kajajaden teh anu saleresna. Tah bener ajak we Kang Oding, ngarah aya batur paku kumaha. Walon Nyi Sarah rada regreg hatena ari anakna teh sorangan mah. Nya saterusna prung deui atuh ngarobrol ngaler ngidul ngulon ngetan. Sagala dicaritakeun katingali meni aruplek kawas anu teu bosen. Teu karasa mangsa alam harita beuki beurang. Panon poe geus luhur langit bengras taya aling-aling. Rupana bulao paslang jeung mega bodas anu ancal-ancalan.
Angin leutik ngahiliwir tatangkalan katingali dauna pating arulang siga nu keur ngagupayan. Kitu deui kekembangan tembong menipating aroyag rupa-rupa. Aya nu koneng, beureum, bodas, dikurilingan kubang bara jeung kupu-kupu anu datang rek nyesep madu. Gancangna carita, urang kocapkeun bae peutingna. Harita teh kira wanci bada Isa. Jang Panji geus balik ti masjid leumpang bareng jeung anu sejena. Samalah harita oding oge aya. Teu kungsi lila papisahan lantaran jalan ka imahna beda jurusan. Anu nyesa saukur oding jeung Jang Panji anu harita terus laleumpang rek mulang ka imahna. Mang, abdi teh gaduh rancana. Ceuk Jang Panji ngajak ngobrol bari leumpang. Rancana naon Jang? Walon oding bari ngareret. Ieu Mang. Demi ceunan waktu derek-dek Jang Panji nepikeun rancana anu tadi geus dibadamikeun jeung indungna tadi beurang. Lamun dina peuting harita rek ngintip Nyi Sawitri anu disangka awewe kajajaden. Sabab geus teu sabar hayang geura ngabongkar naha saha anu sabenerna. Sameme aya deui korban anu leuwih loba. Tah kitu Mang rancana abdi teh. Ceuk Jang Panji sanggeus rengse cacarita. Ya hade lamun kitu mah Jang. Tapi kumaha Mamang satuju atanapi henteu? Satuju pisan. Samalah hayu dibaturan ku Mamang. Mitra. Cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.